hal di dunia ieu anu sampurna, komo deui anu ngaranna jelema. Kabeh pasti boga kaleuwihan dan pasti boga oge loba kakurangan. Saat maneh ngagogoreng urang, nya urang moal ngalarang, moal oge urang nepi ka wirang atawa hariwang. Ngaca gerak, saat maneh ngagogoreng urang, maneh teu sadar bahwa maneh henteu leuwih alus ti urang. Karena sagoreng-gorengna urang mah teu wani ngagogoreng maneh. Berarti pertanyaanana, urang jeung maneh goreng sahanya? Teu kudu diwaler, karena jelema mah eueuh nu kabeh bener.